Lain berat, ayeuna usaha. Teku hanteunya harese pokona mah. Oh, emang usumna puguh. Lain aya teh di dinya tuh narik angkutan umum kumaha eta. Alus meureun muatan. Puguh keur sepi pisan, berat. Malah mah tadi ge aya muatan. Geus jadi geura, berat. Mahal malah. 1 juta ongkosna teh. Itu eta lumayan atuh meureun tarik ya tuh. Da eta, berat. Geus jadi jeung nu bogana. Mawa sapi, berat. Sapi nambung hayang dihareup bae. Can anakna hayang ngedilahun. Ngacaprak aja. Ngarahulna sih ya ampun teuing. Please atuh ceng tong rempag-rempag teuing ceng. Piraku teh. Anak sapi rek dilahun ku maneh. Inungna dihareupnya cicingnya. Bogana di tukangnya. Boa ebah. Parah si Aceng. Berat. Aceng mah jenuh hayang ulin pos batur geuning, berat. Camping, berat. Mendaki gunung. Sarua orang ge. Geus lila euy teu campingnya resep ieu teh nya. Nya, berat. Coba perlengkapan nu hade teh geuning, berat. Pasang tendanya. Orang selna nu badag geuning, berat. Ayo ka gunung mananya euy. Teuing, berat euy da bangsa Gunung Ciremay, Gunung Tangkuban Parahu mah. Eta mah geus teu aneh, berat. Heeh, puguh barosan euy. Ka mananya? Mending keneh eta, berat. Ngan kudu peuting cenah, berat. Ka mana? Ka Gunung Sakembaran geuning, berat. Nenen tah mah. Nenen saroceng. Parah euy saroceng ieu anjeun geus kieu. Mesum otakna ieu. Berat kumacing ngabedakeun randa jeung parawan tanpa diasaan. Naon teh pertanyaan teh anya nih jorang saroceng mah. Jorang teh. Ora yang mau jawab lagi anya. Ih, berat. Kapan eta teh edukasi, berat. Jang kanu can-can kararawin, berat. Da kudu apal meureun. Heeh sih. Jangan bedakan nama geus kawin. Berenang airana mah pernah kawin. Mun parawan mah can pernah. Bener teh? Cek Aceng mah lain, berat. Sinah rarenang. Si randa jeung parawan teh. Ya, terus? Tangke ditingali ngaburu busna, berat. Beda iyo lamun randa mah buru busna gede, berat. Lamun parawan pasti leutik. Bi minta sanggup bi. Ngeuweuh, ngage Nah eueuh aing di imah can asak puguh. mejikomna rusak, poho polana teu bisa dibuka. Maksudna kumaha ieu teh mah nya Magicom di polaan maksudna. Hareueuh, Merek naon eta Magicom Samsung? nya merek Samsung, Android meureun nya. nya. Make pola. Heeh, Bibi poho polana. nya poho. Rada edan sugan. Terus Abibi candahar atuh. Cantik kamari. Paingan anjir. Sasapu ge da pieun ka salah. Bi ieu teh ajang nyodok. Terus Ieu teh ajang mod nyodok. Ieu jang sasapu, kudu lagi sapu di kieu teh. Bi. Lain juga ieu. oh heueuh nya salah. Kieu. Ge mah dahar di imah geus sasak nu urang sangu. Tang geus ripuh bi. Tak heulakeun dahar lur. Bakal hujan deui ieu mah yeuh. Oh, ini nyobinya. Geus Nya, codom kieu euy. sok keueung bibi mah. Heeh, puguh. Perbanjir nyobinya. Lah, banjir mah da tara di dieu mah. Ting longsor itu astana kabayang teu mun longsor. Tuh di jero kubur eta ek nusi ka mana? Bungsieun kudu ka mah bibi mah. Moal bi moal. Dina jero kubur mah nya geus we beur ngagalau leher. Pangge kudu hirup. Moal make jeung ngararungsi ngabring. Moal di. Geus kajepret deui sirahna aing bibi ieu. Ah,
Terus ngajaran ka setrum can. Acan kumaha gitu, Bi? Bibi mah asa hayang ka setrum. Astagfirullahaladzim. Mit amit bibi. Meureun ka setrum kumaha ai bibi? Ai bibi motivasina naon hayang ka setrum sagala heuh? Wah nyung meni rugi merang listrik unggal bulan. Tengasan ka setrum acan mah abong. Anjing. Ini ada setrum teh hakaneun, Bi. Meureun bibi ka setrum mah meureun jengker atuh. Lah bae nu penting mah hayang ka setrum pokona malah titik. Oh deui. Geus keueuh ya bibi aing. Ampun teuing karihakan tiang listrik tuh hayang ka setrum-setrum teuing mah. Kebayang meureun ieu bibi aing. Geus geuneuk ieu warnana ge. Tambah ka setrum. Meureun teh hejo bagedot meureun mah. Parah. Oh Brad, ku akibat halodolila nya ayeuna nyawah ge hararese ku cai euy. Heeh, kan. Da kitu teh mah kalakuan orang-orang keneh manusia. Leuweung digunulan. Sagala digalaksa. Oh bener Brad. Salah eta manusia heueuh jalma nu ngagundulan leuweung. Padahal mun urang mah Brad nya semi gundul we ningan cepak Brad. Lamun teu dimohak ningan Brad. Nya. Please kos, gunung teh lain sirah teh. Jeung lain budak pang aja make jeung dimohak sagala ieu gunung ieu. Ai si Kosim maksudna dibabad leuweung tatangkalan nu garde diparaokan eta anjir kai-kaina. Ngarti teu? Oh ngarti Brad. Tapi urang mah nu karunya mah karena kutu leuweung jeung ketombe leuweung sok kamarana pindahna jeung. Nah ai si Kosim anjir cenah ngarti dieu. Beuki nyasab ieu anjir ngobrol. Udah gitu konsepna teh. Please kos. Aing lieur kos. Ngobrol jeung si laing, cing minta anjir os kadon ieu lieur sirah. Gagal Brad euy, poe ayeuna Kosim ek menang bonus di Mang Utar. Kumaha teh? Oh pan Mang Utar teh cenah nya ka Kosim, sim. Ieu cenah di tengah pasar teh nya aya es cenah. Teangan ku maneh cenah lamun kapanggih buktina dipoto cenah. Kirimkeun ka urang ke diburuhan cenah 100.000. Eta Kosim sapopoe neneangan es eta Brad. Di tengah pasar daweuh aya ge digigir geuranya. Di tengah-tengah pasar mah aya sotenan tukang eta sayuran, tukang lauk lah pas tengah-tengah teh. Gagal atuh Kosim ini menang bonus di Mang Utar. Anjing serempak bewa ya. Siama di Upin apa tuh anjir ku Mang Utar. Ya, maksudna Mang Utar di tengah-tengah pasar eta aya huruf S. Lain tukang es kos. Anjing cilepeung. Teganya Mang Utar ini tuh Pak Kosim. Atuh naik kanan geus nyaho anjir. Mang Utar. Gana teu apal wae anjir. Atuh ngeprank Mang Utar mah. Kosim kecewa ka Mang Utar euy. Ku kaning meureunnan ngelilingan pasar meureunnan eta nya Sapopoe modal meureunnan. sapopoe tah Kosim. Kudu jajan es heula meureunna dah haus meureun ngelilingan pasar. Can naik angkot meureunnya. Teu balik modal we meureun teh mah. Boro. Longan eta geura Kosim tadi dan neneangan es teh teu kapanggih Brad merhatikeun tukang lauk Kosim teh tadi euy. Eta kuatirnya aslina Kosim mah euy. Khawatir kumaha? Ya, tukang lauk mah keur usaha teh tong dipikawatir anjir buat teuing loba duitna mah teh. Anjir nyapirakeun ieu ka tukang lauk ya tukang lauk mah anjir duitna oge anjir moal kurang ti jiga maneh anjir. Moal loba duitna nya. Maksudna Bad lain tukang laukna karunya ka laukna Kosim mah. Heuh atuh nya. Sakalian keur hujan kieu mah euy. Udah meureunnan pasti tempat sare teh baras yeuh nya ada balalocor pasti. Hendak naon heuh pindah heula nya ka darat euy. Da meureun muati bra sare ge.
lagi celak anjing. Si laing watir karena lauk maksudnya. Hah? Watir karena lauk eta bararaseuh itu. Tempat sarena mermuati berak sarena ge. Please kos pan lauk maksudnya dina cai sedeh hirup lagi. Dina cai kos. Ya, lauk eta dina cai nu katingali ku si laing di pasar eta lain ti teuleum lain anjir. Lain ti teuleum lain teh emang hirupna dina cai. Ngomong aja di pikiran nepikeun ka usum hujana ayeuna bala locor cenah di pasar. Ngomongannya si Kosim ampun teuing. Hah, bisa wae ieu ya anjir. Kijing remis ya.